Sesuai no orang balik lah ngubaran maneh. Ayo orang bawa ke tukang urut. Sama Ata bos. Buru. Yuk barat dulu. Mana ya rek diurut teh? Rek atuh dagwa na telepon lu pulang tukang urutna. Pulang mangatana bos. Aduh. Cari nomor teh aya tapi teu. Namina eta bos. Nya namina. Halo. Iya cenah yang diurut baturan biasa. Aya musibah teh biasa nih anak muda teh. Oke dikirimkan ke orang alamatna. Bisa datang ka dieu? Datang ka dieu urang hoream ka dinya soalna. Pan hoream ka dinya na. Bilang kayak itu bos, bilang kayak itu bos. Kirim deui ti tadi urang. Aduh. Oke. Sira ka dieu da ina. Buru atuh lah gitu. Gas. Mana mancan? Man, bos. Aing dari dieu aya diomongkeun kumaha? Pokona malah. Ngabejaan mundur-mundur wae, munduran wae atuh. Sok ye, naon. Orang minta kode ke bos besar. Siap kan? Geus siap? Siap. Siap. Yuk. Bang, Aduh, orang mah tukang urut. naon tukang urut lain? Panya trek menta-menta, kadia. Iya rek diurut teh sih ieu. Sadia. Ka mana ka Dilin? Lain ka dieu. Bro ka dieu. Ya tukang urut teh aduh, mah minyak ieu bisa ningali. Mana ya, ka mana ya? Tah dieu ka dieu. Udah. Udah diurut. Udah tinggal urut bos. Mana nu rek diurut teh? Ieu Lin. Heeh. Itu genakeun kieu nu urut teh saha nu gering, saha nu diurut. Yuk, Tidak teh. Lah bos, yang bos diurut teh. Bae sakedeung atuh. Tuh balik tuh salah kayaknya. belah mana? Ieu Lin, Nya sok. Kalah. Aduh. Iya mah tukang urut tah, apa yang bisa ngurut mah? Bisa atuh. Pan keahlian daek mengurut. Nah, hak teu teu ninggali kumaha lamun salah urut. Moal atuh masalah. Gimana? Bos, jalan ya bos, bos.
Aduh, ngeunah kieu euy. Bos, Iya. aku lagi jadi mana iya? Iya. Biasa. Ini naon? Duh, jadi kamu ini. Iku bukan ah. Iya. Ah, geus ieu mah cager. Cager. Naon ieu mah? Nuhun atuh Bahnya. Sok cager lah. Ieu soalnya rek aya raramean deui ieu kudu cager. Siap, emang geus cager ieu mah. Cager. Apa? Genah ya. Tuh. Aduh, Itulah lebay gitu ah. udah dari siksa pacan asupan kana truk atuh. Orang kamar mau awalnya. Oh, udah mana emang? Kemana mana kamari? Gering orang teh kamari teh ka dokter. Kok mah orang di ka dokterkeun? Mana surat dokterna? Di imah tinggalin bos. Di bawah ieu. Ai kudu disugun kitu tah. Buat usah saha. Orang kamar apa we ya beja namanya ditinggalan. Aku rek teh ieu mah. Ripuh ayeuna tuh. Orang balas di kalem. Sama apa rek mulang we nya? Ya, sok. Anterkeun. Rek Bos, iya bos, botong bos. Kumaha ieu? tinggal di tongkatna. Bah, kalau mah ieu tongkat aja jeung batok. Oh, batok deh. Teh batok yang naon? Nah, ieu tongkatna. Iya, Bah. Ai cengkel na ieu. Tinggalkan lah. Buru aturkeun. Tinggalkeun. Kemudian tinggal nyasar. Buru baru tinggal nyasar buru aturkeun. Yuk. Bos, naon eta bawa kertas we, Bos? Bawa kertas we naon? Iya, urang teh ada pesan pangsit TM alias Ogim. Makanan ringan tuh pangsit, terus buat pangsit ayam bawang. Ngeunah ieu mah gurih, tanya bawang bungkus sama teh ayamnya. Tuh bisa dipesan. Nek anata. Bisa dipesan ta. Pesan alamatnya ieu Jalan Mo Ali, Kampung Bakan Soka, RT 01 RW 06. Halal teh bos. Halal atuh ngeunah ieu mah kembali ngasal ieu urang. Nek anata, Bos. Gurih pokoknya mantap. Orang teh orang pesen lah. Jika nama di jero ieu teh ya kol-kolan. Nek anat. Siap dari Kuhan? Siap, Bos. Siap. Siap orang ini secara rangkel ya. Urang ributkeun. Ayo urang pulangkeun. Kayu. Kembali rek bikin ka mana oge, urang layanan we. Yuk. Buru, geus sarariak aja. Siap. Langsung. Tapi kumaha ulangan, Bos. Waalaikumsalam. Kan? Mana, Bang? Ya naon itu? Ini kan habis kamu itu kosong. Iya, kan dia di pembojo. Oh, jadi tadi ya ini. Yang mana yang geus dianggap budak ku akang, geus dianggap jadi bagian keluarga akang. Nuhun kan. Percaya ke abdi jadi budak akang. Bisa geus akang geus apa? Nama mana hirup cing bener, hirup keur maneh, maot keur maneh, nanaon keur maneh, nanti Ya kan, akhirnya habis sareng barudak pamit. Ayo budak, kamu pamit ya nong. Hei, bos. Benar, siap ya teh. Mana wanita sok kosong? Sarua, Bos. Urangnya cenisi sangu, Bos. Ieu teh, Bos. Si sangu goblok. Naon Si goblok. Yes, Bos. Nah, eta mah, Bos. Urang Kosong teh mah.
Oke, kalem kurang bere. Naon tah? Dah. Isim naon ya? Isim domir atau isim gamir tah? Hayangna naon? Pokona mah sagala aya. Rupa-rupa eta mah kasih tau ge. Bos ayeuna ah. Heeh. Kan pokona mah kudu dibawa. Ayo. Amanah ieu? Yo raka tukang. Ayo. Sok buru pemanasan dulu. Siap. Gerak. Iskan. Gerak. Juga jatuh. Siap. Siap. Panuka 2. Siap. Siap. Buru pemanasan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap. Sok dari yuk buru sarila. Aduh. Jadi. Gue sok buru. Ayo. Mana ini? Cuma kudu di bawah lu. Dia mah aya lah khasiatna pura orai. Heeh. Terus 5 kade. 5 sate kudu di bawah sarua di situ. Anjir bener Bener 5 bos, banjur langsung tuh pas bawah tuh. langsung cuma Lampang awak teh. Bisa nama cicingna di dia. Baik kurang sorangan. Istirahatna tongkol mana? Kang. Itu. Aing mah kucing. Ada yang bener ukuran dari mana? Lihat dia. Di sininya. Yang lain mah kurang dari Mau barang bos. atuh. Mah deui dah pasti itu. baik barang tuh. Anu mah. Teka kurang teh asa aya euy teh aku ieu mah. Ah, itu bener pusaka gitu mah kurang mah. Aslinya orang mah. Jaga-jaga Mas Bos. Bawa pusaka teh. Pusaka mah geus aya di dieu tah tinggal ngalaan. Kudu ka heula. Di awang nya kan jaga-jaganya ieu bisi gitu. Dulu lah patenya. Teu urang power gitu sarua itu oke euy. Jangan yang paham, katakan mata mau eta oge gitu bisi. Ya arah-arah sieun lah. Lah tuh nya mana bisa cuma di dieu nya. Sama pusaka ada. Tolong nih betul. Gerak kak. Panas baiknya tuh. Mana numpuk bisa kabeh? Gimana? Dia kegunaannya pokoknya mah anu segala aja. Dia ini bakal dijagaan mana kemana-mana aja. Senang. Asukeun lah atunya ieu bisa langsung diasupkeun teh ka urang. Bisa sok kalau teh manehnya. Sarua jeung si ieu sarua maneh. Tapi ulah sombong maneh geus dibere eta. Urang ajalna kan kalau kurang mah mati. Sok maneh hangkeun sok maneh. Sok Don, habiskeun Don. Alah, ada gede di mana euy. Sok. Sok, ini orang siap perang. Hayu urang siap.
jaragon mah gitu. Jaragon, masuk ke deung, sampai kuat. Ada hati-hati ya. Tugan we pagi jeung barudak naga biru lah. Bosna ku aing ajak sapari. Wae pagi Iya sayang, ada jembatan. Oke, siap. Woi. Erek mah. Ayo, Sok di mana? pertengahan sawah. Sok dia. Enak ini soknya di Jagoan. Lakinya di mana? Kita panggil jeung bos. Bos, mana MC anjing? Sparing atau ribut ya? Bopun kemah di rumah ributkeun we. Ayo urang mah. Kamu separingan. Ributkeun di rumah. Uru atuh eta gerak. Oh, saya cip. Yuk, enak gaskeun. Bos. Jadi apa ini ngomong? Apa? Tadi orang papangi jeung bosna kurang ayeuna ketemuan di tengah sawah. Siap. Ayeuna jadi ribut. Ayo, jadi ayeuna mah. Kurang Kalau ketemu mah gede kawan ini berisi. berisi mah tuh. Dulu. Tong ila. Wah, enak Ini kah cari cing teh burung ayo. Ayo semangat ieu. Pokoknya mah urang rada cari yakin eleng. Nah, hati kan bukan? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Preman lembur. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Erek mah, ayo, sok di mana? Pertengahan sawah. Sok dia. Enak ini soknya di Jagoan. Naon ieu teh? Erek mah, ayo, sok di mana? Sok di mana? Naon teh? Erek mah, ayo buru. Ayo di mana sok? Di Nasari sok. Sok Jagoan juga sok. Siup. Siup. Lulusan kiri kanan. Up. Ya enak mah. Orang minta kode. Kasih bos. Hoi. Tahun. Si Suzari. Contang lo kamangat, cu.
ribut. Tapi gimana perasaan anak setelah syuting hari ini? Alhamdulillah, preman kapung tamat. Hei, sate hei. Ya ada gadri. Siap, Bek. Kencang kanan, Bek. Amat, Bek. Tegak-gerak, aduh. Tegak-gerak, aduh. Tegak-gerak, aduh. Lain goyang gitu strategi goyang kumaha atuh emane strateginya kudu ada alus deui. Oh berarti kurang kurang dia kurang gesit aing perketat temennya mane cing alus atuh gawena heula atuh teh heula tukang kekuatan lewat di tangan hadapi kenyataan action tukang kekuatan lewat di tangan hadapi kenyataan Cari neng, bos. Kurang diberi. Bos. Eta, potongan. Ayo jalan. Bos, kurang diberi, bos. Mana? Di jalan. Jalan. Sambil mereka diukur. Nih ya, tekaup ah. Ini tekaup. Ah. Eta saha cenah? Ieu teh. Eta